anu salajengna pala saderek sadaya. Ieu Ki Ahmad teh dipanggil ku Kiai. Saur mama ajengan mad ka dieu. Bapak nek ngusir ka maneh. Oge ngusir lain ngusir supaya anjeun mulih. Wayahna anjeun supaya pindah masantren. Supaya nambah pengalaman. Tuh di lemur itu aya mama ajengan sepuh guru mama. Lamun anjeun can ditah mulih ulah waka mulih sanajan puluhan tahun ya. Supaya nambah pengalaman, supaya benar-benar pasegi ilmu maneh. Dijawab ku Ahmad, oh mama, jadi abdi kedah ngalih masantren. Kumaha atuh indung bapak abdi? Inget teh ka indung bapak mah. Pokona urusan indung bapak maneh kumaha mama. Pan abdi teu gaduh kitab cenah ajengan. Dipangmeserkeun tak ku ajengan. Teu gaduh sinjang dibere. Teu gaduh acuk oge dipasihan. Teu gaduh bekal deui. Saur mama ajengan urusan bekal gampang. Ieu surat ti mama canak ieu. Insyaallah dititipkeun ka mama ajengan ulah dugi kalabah anjeun kalaparan. Insyaallah cenah Kiai.